Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna bade maraban kukutan. Abdi kan ngadu kukutan eta musang. Tak kulantarannya ke aya pakana. Biasanya kan di pasihan gedang. Biasa nama kasihan gedang bubuahan. Ayeuna kulantaran teu aya bubuahan anak. Ku abdi di pasihan roti tuh. Gentosna ieu. Pami kapepet masiana ieu wae. Ieu ge sami ngenyangkeun sarua-sarua keneh kanggo ngenyangkeun patuanganana peliharaan nya ngan bedana buah sareng roti. Tah ieu kukutanana tah katingal ya ku abi bade ditingalikeun ya kumaha carana kanggo masihanana pakana ieu kanggo kukutan. Tuh, ieu tos dibuka ku abi neme tinggal canak we. Tah ieu saeutik-saeutik kitu tah. Tah sakieu-sakieu we ka dieu tah dipasihkeun ka dieu teh. Tah cenah ku manehna teh cenah di canak tuh tah kitu. Seperti kitu. Canak we pokona mah saeutik-saeutik da pami dipasihan langsung sadaya. Tah engke teh kalah ka ditu moncor tah ka handap ka ditu kana na ka ditu tuh. Janten mubajir teu ka mam sadayana. Mendingan saeutik-saeutik sakieu-sakieu kumanehna disanggapan ti jero tuh amblem gitu. Sangkan kumaha carana teu mubajir nya tuh nyempod we. Gitu atuh. Nah, ieu teh tos saageung kieu tuh. Tos saageung kieu ieu teh lamina teh tos hampir kana 5 tahunan. Umurna teh dirahi. Tah, kok teh dihanap tah? Eta dihanap canak. Canak tah dihanap. Tah dihanap. Tah eta tos dihanap. Ari maneh. Tah eta. Kala diilikeun eta dihanap tah. Hayang nu anyar, hayang nu anyar. Hayang nu anyar. Nu anyar lah. Nu anyar. Kop. Belum. Tah. Tuh nya. Sepertos kitu ayeuna ieu eta ragag kahanap. Kumanehna teu dihakan. Ieu meureun hayang nu anyar wae. Nu anyar mah dihakan, nu geus ragag mah teu. Tah, ayeuna mah tos we sakitunya kitu tah eta teh. Namina teh nya ngaranana teh Elmo. Naon di pasihan ngaran Elmo kulantaran manehna awewe birahi. Tah ieu teh kadang sok galak, kadang teu. Pami galak berarti teh keur birahi. Tos sakitu heula pami ieu ke dilanjutkeun deui.